Aduh, maniripu hirup teh. Datang ke Pasugi gagal lawat ngora. Nadaon micenan duit bae. Hayang boga pamajikan deui teh. Mani sepi atuh boga pamajikan teh. Alhamdulillah nyampe oge di kampung halaman. Kangen ke anak sulung si Beda. Wah, saha eta ngan kugelis kitu. Semok gua diaduhai. Semakin depan ini mah pokoknya mah. Hampir sekedap ah. Hai Neng. Oh iya, kenalan Babe. Asa kala ningali si Neng gelis yang tidak ada duanya ini. Babe bisa baik. Paling mana kitu Neng rumahna? Babe mang pirang-pirang tahun di dieu asa kakara ningali si Neng anu gelis kieu. Babe bae nu dirompok bae. Terus Babe tiap hari keliling dari pagi sampai malam belum pernah lihat si Teteh. Waduh, siga tuyul atuh Be. Entos atuh Be. Neng bade uih heula dan nembe dongkap bade istirahat. Capek. Tapi ngomong-ngomong Neng gelis namina saha? Perkenalkan Be, nami Neng Sari. Namun Babe mah panggil wae Babe bewok. Nyantos satunya Be. Dadah. Oke, dadah. Assalamualaikum, Neng. 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 Mama, dongkap ke bebe jadi mah. Ira dongkap, ya Allah, kangen si mama udah lama. Neng. Tadi mama herek ka dieu teh. Digodaan ku aki-aki. Sasi. Sok kenal Aki-aki sama. Teuing Neng. Heran mamah mah. Sakalena aya nu nuturkeun jeung menta kenalan. Aki-aki kolot deh. Teuing bujangan mah Neng. Ya, dia mah bujangan mah aya ge duda anak 5. Waduh Neng. Geus mah ge, sialin. Atuh Neng, mama na istirahat heula nya. Capek lain. Capek atuh Neng, istirahat heula. Nya siap. Bawa diantar ku Neng. Bae Neng. Assalamualaikum. Tumen Be ka dieu Be. Iya dong. Ned, Cep. Ente apal kasih sari-sari teu? Janda. Tadi Babe ketemu di handap di pos. Oh, eta mah apa Be? Eta mah bener si Beda. Oh, gitu. Erek cabut nam. Samper. Erek diantar kan? Ayo. Ayo tuh. Kan Ned. Ayo, Ned. Lah, samper. Ayo lah. Beda. Beda. Naon sih mama? Sugan ieu eueuh nanaon? Mama lapar. Hayang bareng emam. Gowo, beda teh boga duit jeung meulina mah. Nyantos satu. Mama erek keluar heula. Erek meser mameun. Nyantos atuh mah, hati-hati. Kade loba nu teu bener di dieu mah. Nya Neng. Urang mah hayang mama kawin deui.
Wadidaw. Si Sari lang dito. Ang nabahan na di lemur yo. Wah, samper ya, Mayo. Iya mah bahan yo. Sari nih. Agan. Nyai. Datang ira pangling geuning. Tos lile tara katingali. Datang isuk gan. Oh, isuk nyai datang teh. Terus enak pada kemana? Boleh agan temanin nih. Oh juragan bisa baik. Ek miliaran mamen gan, lapar. Kebetulan ya, agan cer lapar. Kumaha lamun ayeuna cong ka sawah heula ngobrol. Nah, terus di sawah karek kurang makan. Kumaha ya gan, bingung. Ya udah nggak usah bingung-bingung. Nanti agan yang traktir makannya. Ya udah, atuh. Tapi ulah lila-lila. Siap, tenang aja Nyai. Ya udah Kemon, juragan udah nggak sabar nih pengen ngobrol. Di sini nggak enak dilihat banyak bocil. Ya udah, ayo. Ayo. Yo be, ini masih beda deh. Sini ngomong, mana teh? Belum nasi beda. Ketok jep ketok. Ya. Apa? Assalamualaikum. Salam. Si Babe geuning. Naon ka dia, Be? Rek mere duit. Mana? Jadi Neng, maksud dan tujuan Babeh ka dieu teh, apakah benar Neng mempunyai ibu seorang janda? Nya Be bener, kunaon gitu? Wah, net, Cep, bener. Ayeuna mamahna nuju ka mana? Oh iya, Babeh nyepangkeun. Ayo be, ncat nyerakeun euy, ngene. Ayo be, balik be. Terus Ike tuh baru juga datang. Ucap gak tahu sama Junet, Babeh lagi senang mau ketemu calon mamah baru. Babe, biung teuing daekeun. Ngaca tuh be, babe geus kolot. Ngene. Terus kalian diam. Ini urusan Babeh. Emang mau mana ke mana, Neng? Gaya Be, tadi teh nuju meser mamun. Mamen, tadi katanya di bawah, lagi bawa tas sama Babe. Oh, emang tujuan Babe tadi rek naon? Nah, jadi kieu Neng, masuk tujuan Babe ka dieu teh. Mumpung aya si Nengna sami-sami enaknya. Babe teh hayang nyarios bahwa Babe teh hoyong ngajadikeun Mama si Neng istri Babe nu dikasa beresekian ya. Babe geus kolot bisa bae. Ngene. Oh, jadi tujuan Babe ka dia teh gitu. Iya dong. Ingatnya Be, urang mah moal bakal setuju mama urang kawin jeung Babe, apalagi dijadikan istri ka sabaraha. Ulah bisa, ulah ngarep. Ya gagal. Ngapus lu Bang, lakian udah tua juga lu. Ngene. Balik. Assalamualaikum. Neng. Situ abule geuning. Salam. Abule, hampuran Neng ya. Nya tenan Neng, hampura oge nya Neng, tos ambekan ka Neng. Mohon atuh, kalebet tak? Ama pakaian teh bener ih. Pakaian kitu mawa gitar, make kacamata, mantes ning teh. Tapi ngomong-ngomong, pantas gak sih jadi vokalis band? Gak ada pantes-pantesnya. Buset, gitu amat. Emang gak pantes? Neng ngomong-ngomong si Mama entos dongkap apa Can? Entos tadi dongkap di Jakarta, tapi ayeuna teh nuju meser mamun. Neng kalau tos mandi, tos ganti baju deh bae, tapi kan datang-datang geuninnya. Ka mana sih Mama? Neng kuningnya tadi papaikeun sih. Pugu tadi nerek dipapaikeun, tapi aya nyantos atuh. Yang ke satu ayo Neng, jangan papaikeun bising di dana aku jomblo sabun di jalanan. Ayo atuh, dan Neng ge teu hayang Mama Neng diganggu ku duda-duda nu di luaran sana. Teu hayang he Mama Neng kawin deui teh. Ayo Kemon baby. Ayo. Tenang, istighfar, enak.
Tadi masih beda. Waduh. Gebetan babe anu ngembat. Ada belanja naon? Lebih amat sampai ka dieu. Oh, Ikut tuh air. Berani-beraninya kamu ya deketin calon gebetan aku. ayo wani-wani ngaganggu orang ke mojok ya. Cep, kasih tahu Cep, net. Siap, kasih tahu. Jadi kia juragan. Babe bewok teh orang terkaya di kampung ini. Ge apa eta mah? Nah, kamu juragan apa? Enggak, stong ngadeketan ding si Nyai. Wajar lah orang jarangna. Lagian Neng mau aja diajak nongkrong di sawah. Udah, Nyai ikut babe bewok aja. Angkut. Oke, gue. Entar dulu ini mau gua kawinin lo. Enak aja main bola lu lagi lo. Sama aja lo. Stop. Naon dia, naon. Naon ya, naon? Ayo naon sih ya, ngarebutkeun mama urang. Iya si bewok. Ngerobot bae. Gue dikawin kurang ya teh. Samarane nyahonya, lu mah mau rela mama Uin dikawin ku marane. Ayo mah, Uin mah. Aduh, ini gara-gara bewok ya. Bener ide yo. Nah, Nah, sih juragan.